Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapa dina pelajaran basa Sunda. Ayeuna urang lajengkeun materi anu tos kalangkung nyaeta pakeman basa. Anu katilu cacandraan nyaeta caritaan karuhun anu ngagambarkeun kayaan nagara jaga atawa dina zaman anu kasorang. Panataan kana pasipatan tempat anu dibalabirkeun. Contona hiji Bandung heurin ku tangtung, 2 Sukapura ngadaun ngora, 3 Sumedang ngarang-rangan, 4 Cianjur katalanjuran, 5 Galunggung ngadeg tumenggung, 6 Pangandaran andar-andaran, 7 Wanayasa macangkrama, 8 Banagara soka tengah. Cacandraan beda jeung julukan kota, misalna hiji Bandung kota kembang, 2 Bogor kota hujan, 3 Cirebon kota udang, 4 Karawang kota lumbung padi jeung sajabana. Anu kaopat uga kecap uga katelah hiji omongan anu eusina mangrupa ramalan yen dina hiji waktu bakal aya kajadian boh nu pik kagumbiraeun, boh nu pik kasusaheun. Contona anu kahiji jaga mah barudak sajajalan di saungan, nya buktina aya kareta api. Anu kadua gancang carita beja mun geus aya balabar kawat, nya buktina aya telegram. Anu katilu jaga mah barudak batu turun keusik naik, nya buktina aya anak somah naik pangkat, aya anak menak teu naik pangkat. Anu kaopat jaga mah barudak nganteuran kanu digawe mawa kejo dina iteuk, nandakeun angker gawe nyaeta buktina aya nu dagang di pagawean. Anu kalima kapamalian, kecapamali sok dihartikeun larangan karuhun atawa larangan sepuh urang nu maksudna teu meunang ngalakukeun hiji pagawean lantaran sok aya matakna. Contona anu kahiji ulah 6 bulan uyah pamali bisi potong peujit. Anu kadua ulah cicing dina lawang panto pamali bisi hese meunang jodoh. Anu katilu ulah make baju bari leumpang pamali bisi teu kalaksanakeun cita-cita. Anu kaopat ulah sapake jeung kolot bisi hapahui. Anu kalima ulah mandi pabeubeurang bisi tereh peot. Anu kagenep kila-kila nyaeta totondeun atanapi tanda-tanda alam kana naon-naon anu bakal kajadian. Contona anu kahiji lamun aya kuku puhi bar di tengah imah tandana rek aya tamu. Anu kadua lamun ngimpi newak lauk tandana rek meunang duit. Anu katilu lamun kekedutan panon kenca tandana rek meunang kasedih. Anu kaopat lamun kekedutan panon katuhu tandana rek manggih kabagjaan. Anu kalima lamun murag bulu mata tandana aya nu sono ka urang.